Bismillahirrahmanirrahim. Wal jannatu sareng aya sawarga wahia sareng ari itu jannah eta darus sawabi tempat naganjaran bijami'i anwa'iha kalawan sakabeh pirang-pirang warnana itu darus sawab. Waktulipa sareng diihtilapkeun naon fil jannati dina sawarga hal hiana hari itu jannah eta sabu jannatin 7 pirang-pirang sawarga mutajawirotin anu silih sandingan itu jannah abdoluha ari pangunggulna itu sab'u wa ausatuha sareng pang tengahna itu sab'u eta al firdausu surga firdaus. Waya sareng ari itu firdaus eta a'laha pang luhur-luhurna itu jannah. Wal mujawaratu sareng ari anu nyandingan eta latuna pintenganapikeun itu mujawaroh al uluwa kana luhur. Wa paukuha sareng ari luhureunana itu firdaus eta arsur rahmani arasna pangeran. Wa minha sareng eta tetep tina itu wa minha sareng eta tetep tina itu arsur rahman tatafajjaru narima mancer naon anharul jannati pirang-pirang wahanganana sawarga. Wayali sareng nyandingha kana itu firdaus fil afdoliyati dina kaunggulanana naon jannatu adnin surga adnin summa jannatu khuldi tuluy sawarga khulud summa jannatu naim tuluy sawarga naim wa jannatul mawa sareng surga ma'wa wa darussalami sareng surga darussalam wa darul jalali sareng surga darul jalal. Wal jannatu sareng ari pirang-pirang sawarga kulluha tegesna sakabehna itu jannah eta muttasilatun anu tepung bimaqomil wasilati kana martabatna wasilah liyatana uma karena supaya ninikmatan sahajami'u ahlil jannati sakabehna ahli sawarga bi musyahadatihi kuningali ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lidzuhurihi karena dohirna Kangjeng Nabi lahum ka itu ahlil jannah min hatina itu jannah li annaha karena sanyana itu maqamil wasilah eta tasrupu moncorong itu maqamul wasilah ala ahlil jannati ka ahli sawarga kama sapertikeun perkara anna samsa kana sanyana panon poe eta tasruku moncorong itu samsu ala ahli dunia ka ahli dunia. Wahada sareng ari ieu kaul eta makaul dhahaba anu milih ilaihi kana itu masaha ibnu Abbas au arbaun atawa ari jannah eta aya 4 warojaha sareng ngarojehkeun hu kana itu arbaun saha jamaatun golongan ulama liqaulihi ta'ala karena dauhan Gusti Allah ta'ala waliman khofa maqama rabbih jannatan waliman sareng eta tetepikeun jalma khofa anu mikasieun itu man maqama rabbih dina martabat pangeranana itu man jannatani ari 2 surga. Jannatun naimi tegesna surga naim wa jannatul ma'wa sareng surga ma'wa. Summa qala tuluy ngadau Gusti Allah ta'ala wa min dunihima jannatan wa min dunihima sareng eta tetap dina salianti itu jannatani ari 2 surga. Jannatu adnin tegesna surga adnin wa jannatul firdausi sareng surga firdaus kama sapertikeun perkara kola ngadauh kana itu mas sahabadul mufassirina sapalihna ahli tafsir kabeh.
wahada sareng ari ieu arbaun eta ma kaul dahaba milih ilaihi kana ieu ma saha al jumhuru jumhurna ulama ao jannatun atawa ari sawarga eta wahidatun anu sahiji wahadihil asma'u sareng ari ieu pirang-pirang jenengan kuluha tegesna sakabehna itu asma eta jariyatun berjalan alaiha netepan kana itu jannah litahaqquqi ma'aniha karena nyata na pirang-pirang maknana itu jannah fiha dina itu jannah id yasduku karena nuju ala jami'i kana sakabehna naon jannatu adnin surga adnin ay ikomatin tegesna tetep wa jannatil ma'wa sareng surga ma'wa ay ma'wa tegesna tempat ay ma'wal mukminina tegesna tempatna jalma nu iman kabeh wa jannatul khuldi sareng surga khulud wa darussalami sareng surga darussalam li anna jami'aha karena sanyana sakabehna itu jannah eta lil khuludi pikeun langgeng wassalamati sareng salamat mingkuli khaupin tina saban-saban kasieun wa haznin sareng kana langsaan wa jannatun naimi sareng surga naim li annaha karena sanyana itu jannatun naim kullaha tegesna sakabehna itu jannatun naim eta mas hunatun anu dipinuhan bi asnapihi kalawan pirang-pirang warnana itu naim nikmat dzakaro nyaritakeun hukana itu kaul sa'al bajuri Imam Bajuri fi tuhfatil muridi dina kitab tuhfatul murid wal khuludu sareng langgeng ayil ikomatu tegesna tetep al muabbadatu anu dilawaskeun itu ikomah fil jannati di jero sawarga liman pikeun jalma mata anu maot itu man alal islami bari netepan kana agama Islam wa inta qodama sanajan miheulaan minhu ti itu man non kuprun kupur wa finnari sareng dina neraka liman pikeun jalma mata anu maot ieu man alal kupri bari netepan kupur wa in asa sanajan hirup itu man tula umrihi dina sepanjang umurna itu man alal imani bari netepan iman warru'yatu sareng ningali lillahi ta'ala ka Gusti Allah ta'ala fil jannati di jero sawarga wahya sareng ari itu ru'yah eta bila khilafin kalawan henteu aya ihtilaf fayaro mangka ningali hu ka Gusti Allah ta'ala saha ahluha ahli na itu jannah bimisli yaumil jum'ati dina misilna poe Jumat wal idi sareng lebaran wayaro sareng ningali hu ka Gusti Allah saha khawasihim pirang-pirang anu tangtu ti itu ahli kulla yaumin dina saban-saban poe bukrotan dina waktu isuk-isuk wa asian sareng sore-sore wa ba'duhum sareng ari sapalihna itu ahli eta la yazulu henteu eureun-eureun itu ba'du eta mustamiron anu tetep pisuhudi dina ningali hatta qala malah ngadauh saha Abu Yazid al-Bustami innalillahi sa'nyana eta tetep milikna Gusti Allah khawaso aya pirang-pirang pilihan min ibadihi anu tetep ti pirang-pirang abdina Gusti Allah lau hajiba lamun ngahalangan itu Allahum ka itu khawas fil jannati di sawarga an ru'yatihi tina ningali ka Gusti Allah ta'ala lastagosu mangka menta pitulung minal jannati tina asup ka sawarga wana imiha sarang nikmatna itu jannah kama sapertikeun perkara yastagisu anu menta tulung saha ahlun nari ahli neraka
yastagisu anu menta tulung saha ahlun nari ahli naraka minan nari tina naraka wa adza biha sareng tina siksana itu nar. Wa amma pi ursotil kiamati sarang anapon ari palataranana kiamah kal mauqib sapertikeun mauqib eta. Pas sohihu mangka eta ari kaul anu soheh eta wuku uha tumibana itu ursotil kiamah li anahu karena sanyana kalakuan sareng tingkah eta waroda kawarin fil hadis dina hadis naon yunadi lapad yunadi bakal ngageruan saha munadin jalma anu ngagero idakana di mana-mana kabuktosan naon yaumul kiamati poe kiamah litalzam karena ngamistikeun saha kulu umatin saban-saban umat ma'budaha kana anu diibadahan ku itu umat fatakulu tuluy nyarita saha hadihil ummatu ieu umat hada ari ieu eta makanuna tempat abdi sadaya hatta ya tia nepi kadatangna ka kami saha robuna pangeran kami. Payadharu tuluy dohir itu Allah itu Robbu lahum ka itu umat alal wajhi bari netepan jalan aladi anu layak ripuna anu henteu apal itu umat hu ka itu ladi hu kana itu ladi bi ayyadhulaku secara asub itu ladi alaihim ka itu umat golaton karena pohoan pikas pihim dina muka kenana itu umat wa ila sarang lamun henteu bi ayyadhula bahwa mangka ari itu Allah taala eta munazzahun anu dibersihkeun an ayyata sipatina kasipatan itu Allah bimaku perkara layaliku anu henteu pantes itu mak bihi ka Gusti Allah. Paya kulu tuluy ngadawuh Allah ana robbukum ana ari kami eta robbukum pangeran aranjeun kabeh. Paya kuluna tuluy nyararita itu umatna udu nyalindung abdi billahi ka Gusti Allah minka ti Gusti lasta lain Gusti eta robana pangeran kami. Paya tajalla tuluy mertelakeun Allah alaihim ka itu umat tajalian kalawan mertelakeun nyaan laikon anu mantesan bihali dalikal makomi kana tingkah itu martabat wayuk sapu sareng mukakeun Allah anisaki tina tutup-tutup wayakulu sareng ngadawuh Allah ana ari kami eta robbukum pangeran aranjeun kabeh. Payaro tuluy ningali hu ka Gusti Allah sa'al mukminuna jalma anu iman kabeh ala wibkima bari metu kanana kana perkara ya takiduna anu nekadkeun itu mukmin kabeh kana itu mah payahiruna tuluy ngajungkel itu mukminin sa sujadan halna bari sujud illal munafiqo angin jalma anu munafik wahada sareng ari ieu yaksipu wahada sareng ari ieu yuksapu eta makna qauli ta'ala netepan kana makna dawuhan Gusti Allah taala yauma yuksapu ansakin yauma yuksapu dina poe mukakeun Gusti Allah dina poenan mukakeun Gusti Allah ansakin tina tutup-tutup al ayata kudu nuluykeun anjeun kana ayat wa kaspusaki sareng ari lapad kaspusaki indal khalqi mungguh makhluk eta bimakna robil hijabi tetep kalawan makna ngilangkeun kana tutup-tutup zakaro nyarioskeun hukana itu kaul saha sayokhuna guru urang sadayana Yusufu tegesna Syekh Yusuf wa tu'minu wallahu a'lam bissawab.